Saur Allah di Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pastina jalmi-jalmi nu sabar teh Allah disampurnakeun pahalana teu aya batasanana bighairi hisab. Pikeun jalmi anu sabar. Naon sabar teh? Sabar teh saur sapaling ulama nyebatkeun habsun nafsi. Hartosna jalmi sabar mah bisa ngajaga kana diri sabar. Kanjeng Rasul perang Badar rongkah. Tah eta ka sahabat nyarios ieu. Sahabat urang teh geus perang. Perang leutik eta teh. Padahal perang Badar ageung. Tapi saur Kanjeng Rasul urang ayeuna rek perang anu badag. Luasna sahabat. Naon Rasulullah nyaeta merangan kana nafsu. Tah merangan kana nafsu teh perlu dina kasabaran. Agung pisan pahalana. Upami salat aya pahala nu ditangtoskeun. Urang uninga panginten lamun urang salat teh pahala lamun berjamaah eta teh. Aya nu nyebatkeun 25 derajat. Aya nyebatkeun 27 derajat. Aya nu nyebatkeun 50 derajat. Eta teh tergantung salat nu mana heula kitu. Lamun salatna berjamaah na teh berjamaah maghrib saurna gitu 25. Mun jamaahna rada hese 27, isya mah rada hese panginten. Subuh mah komo beuy kadol subuh mah 50 derajat. Tadi bikin ka sapertos kitu derajat. Aya katangtosanana. Pahala saum aya katangtosanana. Pahala zakat aya katangtosanana. Pahala haji aya katangtosanana. Tapi pahala sabar mah innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala sabar mah teu aya batasanana. Kumaha Allah ka jalmi anu sabar teh. Jalmi sabar dina salat teu tiasa ditangtoskeun pahalana. Jalmi sabar dina puasa, dina zakat, dina ibadah jeung nu sanesna katangtosan ti Gusti Allah teh teu aya batasanana.